Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing merurang kali sadayana anu kararasan ayeuna aya di rorompokna masing-masing. Nah, patepang deui sareng Bapa dina danguh ieu dina pangajaran bahasa Sunda. Nah, naon anu bade didugikeun dina engke pangajaran bahasa Sunda pek ku hidep regepkeun naon-naon bae anu engke bade didugikeun dina bahasa Sunda. Nah, dina pangajaran ayeuna dina bahasa Sunda urang ngabahas deui dina masalah kesehatan. Nah, anu bade dibahas dina deungeuh ieu nyaeta dina buku paket halaman 38 anu ngajudulan Pangungsi Bahasa. Ayeuna nu bagian B nanya. Nah, dina istilah kesehatan eta loba naon bae anu dimaksa dina istilah kesehatan. Nah, salah sahijina aya batuk, aya borok, aya cacar, aya cenang, gonokeun. Nah, ieu nu disebatna dina istilah kesehatan jeung sajabananya. Nah, dina istilah kesehatan ieu urang ayeuna diajar ngaregepkeun istilah kesehatan kana kalimah anu engke bade didugikeun. Nah, contohna dinu ieu nya ieu aya nu disebatna cacingeun. Nah, dina cacingeun ieu pek ku hidep kembangkeun bahasana. Contohna budak teh boa anak itu kayaknya eta we beuteungna meuni bureuteu kitu. Itu perutnya membusung seperti itu. Nah, kumaha cara ngasupkeun istilah kesehatan di dieu nyaeta budak teh boa cacingeun eta we beuteungna meuni bureuteu kitu. Nah, kalau orang yang terkena penyakit cacingeun pasti perutnya akan membusung. Nah, ayeuna pek ku hidep ieu pancen kangge hidep. Di dieu aya hapur. Gampil kangge ngeusianana mah kantun hidep ngalihkeun tinu ieu hapur ieu kana titik-titik ieu. Nah, tapi anu jadi tugas hidep pek ku hidep hartikeun. Nya hartikeun ieu mah gampil. Contohna penyakit hapur mah upama kakesangan sok karasa ateul. Penyakit hapur itu yang ada di badan yang putih-putih. Mah upama kakesangan sok karasa ateul, kalau terkena keringat suka terasa menjadi gatal. Nah, itulah seperti gitu. Jadi nu ieu ge nu kadua, katilu, kaopat sami. Cenang tinggal kadiekeun. Bungkul tinggal kadiekeun. Nah, nu jadi tugas hidep pek ieu pinahkeun ka dieu, ieu hartikeun make bahasa Indonesia supados hidep janten nambih kana wawasanana. Nah, nu kaduana cenang ulah dicoo wae titik-titik teh bisa jadi bisul. Jangan dimainin aja. Cenang takutnya akan menjadi bisul. Nah, nu katiluna busung lapar. Kiwari loba barudak nu kasrang penyakit busung lapar. Kiwari itu kapan? Sekarang. Sekarang itu banyak yang terserang penyakit busung lapar. Nah, teraskeun nu sajana pek ku hidep hartikeun kana bahasa Indonesia. Nah, ayeuna dina bagian nu kadua nyaeta ngajelaskeun tanda kekenteng. Naon ari tanda kekenteng teh? Tanda kekenteng teh nyaeta disebutna tanda kutip lamun dina bahasa Indonesia mah. Nu kumaha bentukna? Tah nu sapertos kieu. Ieu anu aya tanda koma di luhurna disebatna eta teh tanda kutip lamun dina bahasa Indonesia. Tapi lamun dina bahasa Sunda disebatna ieu teh namina kekenteng. Nah, dina bahasa kekenteng teh aya 5 kagunaan tanda kekenteng. Nu kahiji, tanda kekenteng teh dipake ngahampit catatan langsung tina
omongan jiga kieu mun geus karumpul saur emang hayu urang indit di dieu ngangge bahasa ataupun ngangge tanda kekenteng. Nah ieu tanda kekenteng dipake ngahampit catatan langsung tina omongan. Nah nu kaduana keur naon deui tanda kekenteng teh nyaeta pikeun ngahampit judul guguritan saja karangan jeung bab buku lamun ditulis dina kalimah. Contohna tadi dia kieu boh nilik eusina boh nilik basana laut kidul. Nah ieu make bahasa kekenteng. Nah ieu nu kaduana. Kumaha deui nu katiluna? Nu katiluna tanda kekenteng dipake ngahampit istilah ilmiah anu acan dipikawanoh. Dipikawanoh itu dikenali pisan atawa anu miboga harti khusus. Nah jiga kieu tah ieu nuansa. Nah nu katiluna ge nu kaopatna tanda kekenteng panutup nuturkeun tanda baca anu mungkas catatan langsung. Contohna ceuk indungna kade atuh tah ieu keur mungkas tu di dieu. Ieu tanda kekentengna. Nah ayeuna nu kalima tanda baca panutup kalimah atawa bagian kalimah ditepatkeun tukangan tanda kekenteng anu ngahampit kecap atawa pakeuna anu dipake dina harti khusus. Nah ieu disebatna sami, ieu disebatna tanda kekenteng. Nah ayeuna pancen keur hideep dina tanda kekenteng ieu nyaeta ieu. Nah dina buku paket halaman 42 iraha sumping ti Bogor nuningna nanya ka lanceukna. Nah ieu pek ku hideep make tanda bahasa kekenteng. Iraha sumpingna kapan dongkapna ti Bogor, kapan datangnya dari Bogor. Nuning nanya ka lanceukna. Nuning bertanya terhadap kakaknya. Nu kadua sajak sileungli karangan Soni Farid Maulana. Sajak sileungsi itu karangan Soni Farid Maulana. Nu katiluna Jang Uwen sok dilandih si tihang listrik pedah jangkung. Jang Uwen itu suka dilandih, suka disebutan ku teman-temannya si tihang listrik karena orangnya itu tinggi. Muka opat cek indungna kata ibunya kade luak liuk. Hati-hati lihat kanan kiri. Heula mentasna lihat kanan kiri dulu ketika akan menyeberang jalan. Nu kalima guru teh sok disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Guru tuh suka disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Nah sakitu heula dina dangeh ieu dina pangajaran basa Sunda anu tiasa didugikeun engke dina mingon payun urang diajar kana kecap saharti engke ieu kangge sasih payun. Nah dina dangeh ieu urang kur aya gaduh dua pancen nyaeta nu kahiji pancen nu kahiji ngeusi anu di dieu nya anu dina halaman 40 anu ngeunaan dina istilah kasehatan. Nah nu kadua nyaeta nu ieu dina halaman 42 ti hiji nepikeun ka 5. Nah mung sakitu anu tiasa dirugikeun ku Bapa, mugi-mugi aya mangpaatna. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.